budaya kota Kuningan, seni panggung kudarenggo, paranti arak-arakan, nungaran budak sunaka, udah benang adang dana, tidak renteng di payungan, kuda geus ngarti irama, nurutan boyeng najama, ngarak igel-igelan, rampak gendang jaipongan, ngahibur budak sunata, suka bunga susurakan, iga-iga bari kadali dicekel, kuda geus ngarti irama, nurutan moyeng najama, nungaran igel-igelan, rampak gendang jaipongan, ngahibur budak sunata, suka bunga susurakan. Ayo Bu Hajat, Pak Hajat semuanya ya. Ayo yang belum isi kardus ditunggu ya untuk para penonton semua. Bapak Hajat, Ibu, Teteh, pasukan putih. Budaya kota Kuningan, ningkreng kudarenggo, paranti arak-arakan, nungaran budak sunata, udah moyeng sigang iga, bari kadali dicekel, kuda geus ngarti irama, nurutkan moyeng najama, eta nungaran igel-igelan, rampak gendang jaipongan, ngahibur budak sunata, suka bunga susurakan, udah moyeng sigang igel, bari kadali dicekel, kuda geus ngarti irama, nurutkan moyeng najama. Ayo Bu, isi kardus. Batara wilu kencana, nu dipimpin ku Payadi, rombongan ti Wino Haji, ngahibur budak sunata, udah moyeng sigang iga, bari kadali dicekel, kuda geus ngarti irama, nurutan moyeng najama, eta dengaran igel-igelan, rampak gendang jaipongan, ngahibur budak sunata, suka bunga susurakan, mata kesep ningali ranjang panganten, hidangan dana dihias ku sesengitan, sumalabar sengitna angin-anginan, malahan mata bingung di pikiran, aduh ranjang panganten, osok jadi bahan tontonan, ranjang panganten, osok jadi di pikiran, sakiwan ranjang teh geus beda rupa, kusababna istina leuwih di dua, katiluna ranjang geus aya nu boga, matak bingung di pikiran, aduh ranjang panganten, osok jadi bahan pikiran, ranjang pangan. Pak Haji Petro mana?
jadi osok jadi pikiran. Ayo bapak ajak gua aja semua ya, ahli waris Batara Windu Kencana dibikinkan Bapak Yadi ya, menghibur keluarga besar Pak Edi dan Bu Susi. hati asa sugema peting anu mimiti bareng urang ngahiji peting harita manehna terus usapa sakujur dina awal teu aya nu kaliwa sakujur dina awal teu aya nu kaliwa. Ayo bos, sawer dulu. Asik. Goyang. Beti mungkaran khusus buat Kata digepoy. Belajar. Digoyang. Pak Hajar, ahli waris saya dong pasukan batik diisi kardusnya. Ulah dilami kendei hati urang hijikeun penting harita manehna terus usapa sakujur dina awal teu aya nu kaliwat kodok sakujur dina awal teu aya nu kaliwat. Ahli waris mana tuh? Oh bos digoyang bosku adik kodok bos servis bos servis adik kodok ayo dikodok terima kasih. Hati urang hijikeun ulah dilamikeun deui hati urang hijikeun penting harita manehna terus usapa sakujur dina awal teu aya nu kaliwat sakujur dina awal